billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bi ikhraji hubbid dinar wad dirham min qalbika hatta yasira indaka bi manzilatil hajari wal madari wa bi ikhraji hubbil manzilah indan nas min qalbika hatta yastawiya indaka madhuhum wa dhammuhum wa ikbaluhum wa idbaruhum. Wa 'alaika jeung sakuduna kanjeun keur jalma nu hayang naekeun atawa ngajalankeun nerapkeun zuhud dina hate. Wa 'alaika sakuduna kanjeun bi ikhraji hubbid dinar ngaluarkeun atawa membuang cinta dinar duit wa dirham jeung dirham min qalbika tina hate anjeun hatta yasiro sehingga jadi ya dinar jeung dirham indaka menurut anjeun bimanzilatil hajari wal madari eta sadarajat jeung batu jeung taneuh liat. Jadi kudu boga perasaan seperti itu. Namun erek nanemkeun sifat zuhud dina hate. Zuhud teh pagawean hate lain pagawean awak. Ulah aya hubbul dinar, ulah aya hubbud dirham. Hubbul duit. Kaluarkeun tah resep duit teh. Ieu teh kudu resep kana duit mah nu penting boga we. Keur naon ayeuna boga henteu ari teu resepna keur karugi-rugi. Piceunan perasaan resep eta dina hate. Wa bi ikhraji hubbil manzilah ingdan nas jeung sakuduna dikanjeun ngalepaskeun cinta pangkat ingdan nas mungguh manusia min qalbika tina hate anjeun buang jauh-jauh. Lain hartina ulah boga pangkat, ulah boga kedudukan lain, tapi cinta pangkat, cinta kedudukan ulah aya dina hate. Hatta yastawiya indaka sehingga sarua menurut anjeun naon madhuhum pamujina manusia wa dhammuhum jeung pamoyokna wa ikbaluhum jeung yang harupna wa idbaruhum jeung nongongna. Maksudna rek yang hareup rek kabur sarua bae. Rek entrep jelema teh diurang rek henteu akur. Rek diserian rek dibaeudan sami bae. Fa inna hubbal jahi karana sengsanya nyana cinta pangkat adharu eta leuwih bahaya ala sahibihi kanu bogana kanu memiliki rasa cinta ieu min hubbil mali tibatan cinta harta. Sigahna rada leuheung cinta harta mah lamun dibanding jeung cinta pangkat. Aya leuwih tapi aya deui wakilahuma jeung ari nu duanana ieu dalani eta nuduhkeun duanana cinta pangkat jeung cinta harta teh ala rubbati fid dunya kana resep dunya anggar duanana ge resep dunya
cinta harta resep dunya, cinta pangkat ge resep dunya. Ulah mangkaning ulah hayang dan ulah boga pangkat, ulah hayang. Makanya yang terbaik orang yang memiliki kedudukan itu, yang terbaik adalah orang yang tidak suka kedudukan. Namun geus dipingpin kuno resep kedudukan mentingkeun sorangan. Wa aslu hubbil jah, ari nu jadi pangkal cinta pangkat eta hubbut ta'zim, cinta diagung-agung. Pangna hayang boga pangkat teh hayang diuluh-uluh, hayang dimulia-mulia, hayang diagungkeun. Wal uzmatu min sifatillahi, ari agung eta teh tina sifat-sifatna Allah. Ketika orang hayang boga anu ngagung ka urang, nu ngagungkeun ka urang, padahal agung teh sifat Allah, fahuwa munaza'atun lirrububiyah, maka cinta ngagungkeun, cinta diagungkeun teh, maka dia itu adalah menentang Allah, menentang karena sifat kepangeranan. Gitu. Eta hubul jah. Jadi sarwajeng merangan pangeran, nyaingan itulah, nyaingan ka Gusti Allah. Ente hayang diagung-agung, ari agung sifat saha? Sifat Allah. Atau berarti ente teh nyaingan ka Gusti Allah. Nauzubillah. Wa amma hubbul mal, adapun ari cinta harta, fa innama asluhu, maka pastina daya lian ari anu jadi pangkal jeung asalna cinta harta eta hubbut tamattu'i bisyahawat, cinta ngeuneunahan alias hayang ngeuneunahan ninikmatan dengan sapirang-pirang syahwat. Tama hayang ngeuneunahan we ngagugu ka hayang, sebutna teh ngaburung nafsu ngumbar ka hayang, ngumbar syahwat. Ari tamattu bisyahawat naon eta? Wa dzalika, tu ari itu tamattu bisyahawat, gegenahan dengan syahwat. Eta min sifatil bahaimi, eta teh tina sifat-sifatna sasatuan. Satu atau nu kitu. Oh, paingan tadi disebutkan hubul jah itu adalah lebih tinggi bahayanya daripada hubul mal, karena hubul jah nyaingan Allah, sementara hubul mal mah nyaingan satu hewan. Jadi turun derajat. Sebab intina daripada hubul mal adalah hubbut tamattu'i bisyahawat, hayang genah ceuk syahwat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi ta'ala, ngariwayatkeun ti Allah subhanahu wa ta'ala, alias Gusti Allah dadawuh, al-udmatu izari, hari keagungan teh eta samping kami, wal kibriyau jeung ari kibria takabur eta ridai solendang kami. Faman naza'ani, maka saha wae jalma anu nyaingan manehanana ka kami, wahidan ku hiji min humatinu dua ieu, qadzaftuhu fi nari jahannam, maka kami ngabidik dia kana neraka jahanam. Ya. Kayak ditembakkeun ka neraka jahanam, dialungkeun. Jadi paingan di jelema takabur haram, di jelema
kumulungkung adiguna hayang diagung-agung ge haram sabab agung teh sinjangna Allah sementara takabur adalah solendangna Allah. Dawan Gusti saja manu nyaingan ka kami kuno hiji tinu dua ieu ku kami dialungkeun ka neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala alaihi salam ngadawu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma di'bani jai'ani ursila fi zawiyati ghanamin bi afsadalaha min hubbi syarafi wal mal fi dinir rajulil muslim. Tidak semata-mata dua serigala nu lapar ursila nu diutus dua nana nu dikencarkeun ka grokana rombongan ingon-ingon teu pati-pati nu dua ieu bi afsadalaha leuwih bahaya leuwih ngaruksak kana eta gonam min hubbi syaraf daripada cinta kemuliaan wal mali jeung harta fi dini rajul muslim dina agama jalma Islam. Maksudnya cinta kemuliaan dan cinta harta di dalam agama itu lebih ngaruksak daripada dua serigala anu nyerang karena komplotan ingon-ingon. Satu galak menyerang hewan, nyerang ingon-ingon mal dibeakeun kabeh. Paling nu mencil we sok tingalikeun singa. Ngudag sapi, kabeh sapi di dahar nu hiji we nu misah. Ngudag mencek nu misah. Bari diberikna ku sarerea. Ya aya ajag dua nyerang ingon-ingon moal kabeh salah sahijina we maka ini tidak lebih berbahaya tidak leuwih ngaruksak tibatan cinta kemuliaan jeung cinta harta cinta kemuliaan jeung cinta harta mah meakeun kabeh nya jadi kana agama ge beak kabeh gitu. Tanya prosesna berat hayang zuhud kayak gini kan. Jadi perasaan atina ulah aya ngait kadinya teh ulah sampaikeun ka cinta kana duit, cinta kana pangkat, cinta kana harta ulah. Piceunan. Jadi kudu disarwakeun duit akurkeun we sarua eta teh jeung batu jeung taneuh. Ayeuna pangkat sarua jeung teu boga pangkat. Nah rek nu muji rek nu teu muji jelema akur. Tuh. Kitu cenah. Lamun teh mah resep kana pangkat, awas itu lebih bahaya daripada cinta harta. Sabab cinta pangkat hartina hayang diagung-agung. Ari agung adalah sifat Allah. Ari cinta harta hayang ngeunahan cek syahwat. Ari ngudag-ngudag ngumbar-ngumbar syahwat adalah eta teh sifatna sato hewan. Gitu. Wa alaika jeung sakuduna deui kanjeun bi itsarit taqalluli minad dunya mentingkeun saeutik tina dunya wal iktisori jeung ngaringkes alama la budda minhu kana naon-naon anu teu meunang henteu tidinya keur manehanana. Artina tina masalah dunya coba-cobalah tong hayang nu mewah-mewah tong hayang nu maksudna tong hayang anu loba-loba coba dipersempit sesuai
kebutuhan we anu teu meunang teh kudu aya eta mah mimala bisiha bahtina pakaianana wa ma'akiliha jeung kadaharanana ieu pakaian sapuratinan wajib we lah keur manehanana kadaharana ge anu nu poko we wa manakihiha jeung tina pernikahanana wa masakiniha jeung tina imah-imahna cukup we imah teh anu sapuratina we anu sapuratina wasa iri anti-antiha jeung sasesana harta banda manehanana harta banda dunya cukup yang dibutuhkan aja. Ari kebutuhan dunia teu sepanjangna tempo butuh we. Tah nu kieu teh ngaranna teangan jurus tuhya. Ieu proses nu satuluina di mana hayang juhud jieun kurang prinsip tuhya. Non tuhya teh di mana butuh aya. Eta we nu penting mah tempo butuh aya. Tong hayang neangan anu saleuwihna teh eta. Pas-pasan. Ya cukup nu sebutna lain pas-pasan, cukup teh pas pisan. Tah paling kitu. Benar. Bisa juga. Teh ari kahartina kadinya mah. Haji mah aya wae sih. Di pas-pasan bener. Pas aya pas butuh pas aya. Eta we. Leuwih ti beunghar eta teh da teh sebenarnya mah. Jeung teu riweuh. Wa iyyaka jeung kudu sieun anjeun ang tattabi'a syahawatiha. Nutur-nutur anjeun kana syahwat-syahwat dunya. Hayang we nutur-nutur ka hayang dunya. Sing sieun. Da dunya mah hiji moal mahi-mahi, kadua moal seubeuh-seubeuh. Hanas dilobaan teh panyaterek seubeuh henteu daekeun seubeuh jeung teu daekeun mahi kitu ngudag-ngudag ka hayang dunya mah eta watekna sing sieun tah nutur-nutur ka hayang dunya watadda'i ya jeung ngaku anjeun ma'adzalika sarta kitu teh az-zuhda kana zuhud tuluy ngaku-ngaku zuhud ngesidik nutur-nutur ka hayang dunya tuluy ngaku-ngaku naon zuhud wah bahaya ini bahaya wa tahtajja li nafsika jeung nyeun hujjah anjeun li nafsika keur diri anjeun bil hujajid dahidati dengan hujah-hujah anu sesat hujah nyeun hujah nyeun dalil make argumen sagala padahal eta hujah teh anu nentang deui wae indallahi mungguh Allah mah hujah nu salah sesat wa tatluba jeung neangan anjeun laha keur nuturkeun sawat dunya teh at-ta'wilati kana sapirang-pirang takwilan al-ba'idah anu jauh anil haqqi tina haq padahal mah jauh tina haq kunaon ente daek-daek teuing jadi RT ish apaan rek ngamankeun apaan rek ngurus eta nah geuningan BLT tara kabagean ka masyarakat apaan keluarga urang ge baru tuheun misalkan contoh gorengna ya gitu hayo we neangan takwilan padahal takwilan eta takwil teh neangan alasan neangan non surahan argumen anu jauh tina haq wa i'radi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jeung malengosna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya sareng para nabi qablahu nu sataacana
kan akhirnya Rasul juga ngabalieur bororek disapatan seta arepek geuningan kitu tah eta nu dipaurkeun teh eta ngabalieur Kangjeng Nabi kumaha lamun alimeun nulungan. Nah wal a'immah jeung ngebaliirna sapirang-pirang imam ba'dahu nu sabada Nabi anit tana'umi tina ngeuneunahan bidunya ku dunya kan sadayana ge tos malengos. Kangjeng Nabi berpaling, para nabi oge berpaling, imam-imam sabada mantena oge berpaling anit tana'umi bidunya tina ngeuneunahan kana dunya ma'al qudrati alaihi bari mampuheun kana tana'um minal halali tinu halal bari mampuheun nyeun kanikmatan tinu halal tapi naha make der uzlah make der malengos alim diagung-agung teh gitu. Tah hari nyogrogna para rasul Kangjeng Nabi sareng para anbiya nu satacana sareng para imam nu sabadana tina ngeuneunahan ku dunya teh bari mampuh kana ngeuneunahan tinu halalna eta la yakhfa teu samar alaman lahu keur jalma lahu nu eta tetep pikeun manehna adna ma'rifatin bil ilmi ari pangsaeutik-eutikna ilmu nyahona kanyahona ngan saeutik cek bahasa urang mah kieu apaan Kangjeng Nabi sareng para nabi sareng para imam para ulama sadayana oge berpaling tina ngeuneunahan ku dunya teh tah eta teh pantes samar kanu bodoh ge nu bodoh ge apaleun nu teu nyaho ge apaleun yen para nabi teh berpaling dari dunia yen para ulama para wali teh berpaling tina dunia. Nah ari ente hayo we hayang naon mak ngeuneunahan dina urusan dunia gitu. Ari judulna hayang zuhud judulna mah hayang bisa zuhud tapi prosesi ya teu dijalankeun gitu atuh jauh ya teh proses nu katilu ya. Proses nu kahijina panu kamari teh usahakeun sina aya cahaya dina ati. Kitu lil tihla teh. Usahakeun sina aya cahaya dina ati. Kadienakeun kudu boga prinsip akurna dunya jeung akurna duit jeung batu jeung taneuh. Kudu akur antara pamuji jeung pamoyok artina teu mata kamadaratkeun ka manehanana tuluy proses nu satuluyna ieu mempersempit tina ngeuneunahan kudun ya kumaha lamun teu mampu wae ya teh kana zuhud teh tadi dibejakeun wa idza lam takdir ala zuhdi fid dunya lamun anjeun teu mampu zuhud di dunia kudu kumaha atuh nya teu daekeun bisa ya teh zuhud di dunia fama ang tarifa birubbah fiha maka ulah entong hayang ngatawa ngaku-ngaku gena resep kana dunya jadi hartina resep kana dunya atuh ulah zuhud teu bisa atuh resep kana dunya ulah minimal ulah ngaku resep ulah ngaku hayang anu udah kuring mah hayang ya teh boga mobil teh udah kuring mah hayang boga motor teh udah kuring mah hayang boga imah gedong teh tah ulah kitu lah tahan lah coba gitu jempe lah sanajan teu boga lamun aya nu nyebutkeun kitu kieu atawa nu naoran gaduh entos kitu cekap kanggo abdi mah cekap kitu
hese deui wae eta teh nya hese kitu teh aduh Masya Allah atuh kudu kumaha nya hese deui nya meureunnan can bisa teh dalam rangka terus dalam rangka berusaha wal hirsu 'alaiha jeung wal hirsi 'alaiha jeung kada demes kudunya ulah atuh ulah nyeun jalan kada demes kudunya jadi kudu sugema kudu aya eta merasa sugema kudu aya boga baju nu ieu nu geus 50 tahun ge sugema we kitulah boga imah model kieu sugema we da kabeh ge teh Gusti eta teh aparin kudu sugema we tarimakeun we batur-batur pajero urang turungtung sugema we nah kitu nah da intina mah sarua kabeh kendaraan keur nganepikeun ke tempat anu kurang dimaksud kan gitu hayang kitu teh hese deui wae kula nyawan diajar ngaranna ge naon diajar walasta ma'lufan illa 'alaiha jeung henteu anjeun teu dipika resep sebenarnya mah kecuali kadinya ulah nepi sampai kadinya usahakeun pengkolkeun lamun orang mikiran pasaran jeung mikiran mobil contoh ya gerasok dampaknya lain kana hati ketika mikiran pasaran paingan jelema teh hayangeun nya mikiran pasaran lain teh kana hati teh lain beda jeung sok muncul rasa makrifat muncul wa tamattu biha ala wajhin muharramin jeung henteu aya anjeun ngeuneunahan biha ku dunya ala wajhin muharramin make jalan nu diharamkeun maksudna mun urang teu bisa zuhud teu mampu zuhud teh atuh hiji ulah sampaikeun ka membuka peluang untuk cinta dunia dan kada demes ku dunia tuluy ulah naon ulah hayang ngeuneunahan ku dunya dengan jalan nu diharamkeun jangan we atuh nu halal hayang atuh urang ge hiburan cara batur misalkan batur-batur hiburan make der aya konser segala rupa jangan we nu halal atuh muludan we teh mah kitu we nah seperti itulah moneangan tontonan teh mah ulah sampaikeun ka tontonan nu diharamkeun fi syar'i dina syara wa zuhdu ari zuhud teh nu disebutkeun zuhud itu adalah maqamun fauqa dzalik itu adalah derajat di atas nu bieu jadi lamun ayeuna urang ngajalankeun kehidupan dengan dalih untuk menjalankan agama dan tidak menjalankan haram justru selamanya dina halal tapi cocok jeung kahayang gitu walaupun tidak disebutkan. Nah itu teh encan nepi kana zuhud mah di atas itu. Zuhud mah di atas itu. Jadi intinya hanya sebatas darurat we kabehanana ge. Darurat. Ngan palebadi ada teu kapangih atuh da dina ati kan zuhud mah aya dina naon? Dina ati.
mau bisa ditilai ku urusan lahiriah namun walaita sya'ri jeung hayang teuing ya istilah bahasa istilah nu kieu ngaranna muncul urang mah hayang teuing awak aing hate aing pikiran aing gitu. Law anna Allah ta'ala farada alaina tawassu'a fid dunya lamun teh mah sayatosna Gusti Allah ta'ala teh eta farada alaina geus nangtukeun mardukeun ka urang sadayana atawassu'a fid dunya kana dijembaran dina dunya coba famin ainal qudrah alai rek ti mana mampuhna kana tawassul lamun teh mah cek Gusti teh maneh teh kudu beunghar pan urang ukur kamampurangan sakieu rek ti mana kamampuna ngayakeun cara batu gitu ari kamampu kan ngan sakieu ilmu nage ngan sakieu-kieuna kanyahona ngan sakieu-kieuna kabogana ngan sakitu-kituna anu mana didinya fi zamanin azzafihi ma yuwaril aura di zaman anu sangat langka anu bisa menutupi aurat kawirang kan geus sakitu ditembong-tembong ayeuna geus bruh-breh di ditu di dieu sekarang itu alam apa zaman transparan ayeuna mah kan gitu urang cicing di leuweung ge kapanggih ku urang kota nu aya di belahan dunia belah ditu ge geus kanyahoan ya, alam transparan sekarang itu zaman transparan tuh urang erek zuhud lamun teh erek dilegakeun ku Gusti dikudukeun urang teh cuma rek kumaha kamampu urang sakieu meuli kuota ge nganyuk loloban nah rek ti mana atuh nu bisa nutupan keur oratna wa yasuddul ju'ah minal halal jeung anu bisa nutupan ngaganjel kana kalaparan lapar tina halal hese dina nganu halalna ge teh halalna hese sekarang itu urusan halal bukan diukur ku alasan ini halal ini tidak dengan syarat lain alasan halal ayeuna mah asal aya cap halal anu kitu da teu dianalisa deui teh sok aya cap label halal pokona mah MUI halal belum tentu karena ada saja orang-orang yang berkepentingan lain kan gitu padahal mengukur halal jeung teu teh mana kudu cek syara kudu cek agama ari cek syara cek agama ya butuh kana ilmuna fa inna lillah maka sanyana urang sadayana teh lillahi eta nu Allah wa inna sareng sanyana urang sararea ilahi ngan ka Allah hungkul rajiuna marulang deui moal balikan sejen jelema di alam dunya teh moal balikan sejen kabehanana ge rek balik teh ka Gusti Allah atuh tinggal tuturkeun we Gusti Allah tah kitu ieu prosesi supaya bisa zuhud jadi intina mah sing apal titik masalah orang yang bisa zuhud itu tahu titik masalah nah kenapa harus zuhud gitu oh karena titik masalahnya begini. Ketika tidak tahu titik masalahnya ya pasti mau bisa zuhud hayo ngudag-ngudag urusan dunia. Atina teh justru ngait kadinya. Ngaitna kadinya terus. Padahal lain ngait urusan dunia mah jalani. Jalani sing jadi keuntungan akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan jadi ilmu ke urang sadaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.